Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mulia kalih bagya. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui wargi. Kumaha daramang wargi? Nuhun upami daramang mah wargi. Sareng mugia bae urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Kalayan salamina urang kalih kulawardi urang sadaya dipaparin kasehatan lahir kalih batin anu disarengan ku rahmat kalih karidwan Allah subhanahu wa ta'ala sareng oge tiasa lulus banglus dina sagala rupi pada melan urang nusai sareng oge dipaparin ku karsana Gusti nu maha welas nu maha asih rizki anu halal kalawan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah wargi dina dinten ieu maksad bade neraskeun deui hiji jejer carios mangrupi roman silat Sunda anu judulna nyaeta Jaka Santang bagian ke-50 wargi. Sakedar diuningakeun deui para wargi anu mulia wireh carios Jaka Santang mangrupi salah sawios buku roman silat Sunda anu dikarang ku Bapak S. Sukandar salah sawios pangarang Sunda anu kamasyhur kakoncara sapriangan umumna di Tatar Pasundan Jawa Barat. Anjeuna kalayan tapis kalayan parigel ngadamel roman-romanna kalebet roman silat Sunda ku bahasa anu merenah sareng ku carios anu mata kataji kanggo urang sadaya anu bikadeudeuh kana buku-buku roman Sunda. Wargi anu mulia carios Jaka Santang mangrupi terasan tina serial Si Buntung Jago Tutugan. Naon margina cenah Jaka Santang terasan tina serial Si Buntung Jago Tutugan. Aya dua perkawis nu janten kasang tukang atanapi alasanana anu kahiji Jaka Santang nyaeta Putra Andi alias Si Buntung Jago Tutugan. Janten Jaka Santang sasaten raskeun padamelan atanapi pancen ti ramana. Anu kadua dina carios Jaka Santang oge masih aya icikibung sarta ilubiungna Andi Si Buntung Jago Tutugan sok sanaos teu saseueur dina serial Si Buntung Jago Tutugan bagian kahiji. Kumargi sakitu wargi serial Jaka Santang oge ku pangarangna sok dinamian ku judul Si Buntung Jago Tutugan bagian kadua wargi. Para wargi anu mulia kalih bagya. Dina bagian-bagian sakaacana parantos diuningakeun didongengkeun ka para wargi anu mulia. Wireh Jaka Santang saparakanca nyaeta Sidik Permana Katut Mang Medi masih aya di wewengkon Paguron Jenatna Payahya di wewengkon Samarang Garut. Margi cenah pancen atanapi tugas-tugasna nutumali jeung ngarengsekeun pasoalan Jenatna Payahya can bisa hasil dibereskeun tacan bisa direngsekeun masih seueur jungjang kaduatna rambat kamalenana wargi. Dina bagian nu ka-48 parantos dongengkeun wireh kapaguran sumping sesepuh nu diantos-antos nyaeta nu neulah pajenar
teu aya sanes anjeunna teh wargi nyaeta sesepuh ti Paguron Silat Banjarsari. Manehanana kadinya nyaeta sasat ngawakilan nu jadi kolot-kolot nalasmanah nu geus taya di kieuna. Lantaran ari Pajenar teh nyaeta lanceuk sapaguruanana Jenat Ngapayahya. Harita teh sanggeus ngabereskeun babadamian Pajenar Kartut Banda oge Jaka Santang anu digendeng ku Sidik Permana jeung Mang Medi, oge dihadiran ku Nyi Lasmana jeung anak murid Jenat Ngapayah yang sejena. Harita babadamian ngobrolkeun perkara Pajaya nu geus minggat ti eta paguron jeung perkara Nyi Mursiah anu diusulkeun ku Pajenar mah keun bae cenah wargi. Nyi Mursiah masing nuturkeun nu jadi lanceukna atawa adina nyaeta nu ayana di kontrak teh Sumbadra di suku Gunung Papandayan keun bae ulah dek dicaram lamun manehanana deuk indit ka eta wewengkon. Kusabab cenah ceuk Pajenar teh memang teu hade lamun Nyi Mursiah tetep tumetep di Paguron Jenat Ngapayahya. Sabab salian ti Nyi Mursiah ge da moal bertaheun ieu anu kaduana nyaeta sasatna ka Nyi Mursiah teh eueuh nu ngabageuran wargi. Kalan-kalan eueuh nu lalek ngajak nyarita da puguh manehanana mah sasatna geus milampah hiji dosa nu kacida gedena utamana mah ka Nyi Lasmana katut ka Jenat Ngapayahya. Sanggeus babadamian rengse wargi, Pajenar terus manehna nalek jeung loba tetelepek ngeunaan Sidik Permana. Saha cenah Sidik Permana? Ari ka Jaka Santang mah wargi parantos uningaeun. Yen Jaka Santang nyatana teu dah andi si Buntung Jago Tetugan Jawara Tulen nu ku manehna geus dianggap mitra dawit sanajan can pernah papanggi. Tapi ari ka Sidik Permana mah tasanyahoan. Namun wargi Pajenar salaku hiji jawara anu geus seueur pangalamanana paribasa legok tapak genteng kadek itu wargi. Manehna geus bisa ngajudi yen Sidik Permana teh disagedengeun Jaka Santang mangrupa hiji jajaka nu kapatri ku elmu pangawuruh jampe pamake nu lain handap-handap. Dina sorot paroman atau panona geus katempo meureun ku Pajenar teh yen Sidik Permana mah lain hiji jajaka anu biasa. Kusabab kitu Pajenar terus bae tetelopek ka Sidik Permana ngeunaan saha atuh Sidik Permana teh ti mana ieu jajaka anu kasep ngalempereng koneng lir Dewa Kambajaya kalawan kasolehan geus katara teh diwaleh wargi ku Sidik Permana yen upama Pajenar percaya mah cenah Sidik Permana teh nyaeta putrana Abah Wijana alias si Ruyung Kawung atawa oge putuna ti Gumilar Jawara Tulen nu pernah ngumbara di wewengkon Pagidulan nyata nama di Kidulen Kandang Wesi teh kontrak karet Miramare wargi. Atuh barang Pajenar nguping jawaban ti Sidik Permana, manehna kacida bunga heunana wargi, nambah-nambah ka bunga ka giri-giri bunga Amarwata Suta atanapi bunga Marwata Suta bunga nu taya papadana. Sabar cenah tetela Nyi Lasmana teh teu kudu dipikahariwang ayana di wewengkon Paguron Jenat Ngapayahya teh sabab digendeng dikawal sasatna ku dua jawara ngora anu mangrupa teurah-teurah Jawara Tulen nu geus kanyahoan sagala rupi padamelan ketrakna di zaman manehna ngumbara Andi Katut Gumilar nyata-nyata geus babakti ka agama bangsa rahayat Katut Nagara.
Para wargi anu mulia kalih bagja, sumangga wargi wilujeng midamel padamelan kalayan mugia dipaparin kalancaran kabarokahan kariduan Allah sareng kasalamatan anu rahayu wargi. Mudah-mudahan bae anu dicarioskeun ieu janten salah saweus bahan kanggo pangbeberah mamanahan urang sadaya leres wargi. Oge tiasa aya sakedik seueurna nu tiasa dicandakan kanggo bahan pendidikan akhlak urang anu sae. Amin. Simkuring Kang Asep Sony saparakan Cati Cahaya Ilmu, situs resmi dongengsunda.com. Sejanyanggakeun ka para wargi mugia bae carios jaka santang ieu tiasa nyugemakeun. Para wargi nu mulia kalih bagja, pajenar salaku sesepuh anu memang dikolotkeun ku kulawarga jenatna payah ya di Paguron Samarang Garut wargi. Manehna kacida bunga heunana lantaran cenah leungilas manah teh sasatna dikawal ku dua jawara ngora. Lantaran ari sekeseler gumilar teh oge andi nyatana tindak tandukna sarta talajakna anu kabandungan ku balarea mah teteh mata kreueus matak bunga lantaran nyata-nyata boh gumilar kitu deui andi si buntung jago tutugan aranjeunna mah teu mengpartina tincakeun hiji satria utama katambah pinter jeung wanter rucita bujangga dina harti nya pinter motekar nyawanian dina bebeneran nya oge sagala bisa sarta luhur ilmu panemuna jampe pamakena lahiriah katut batinia. Gumilar oge andi si buntung jago tutugan kitu deui si ruyung kawung alias Wijana nyaeta jawara-jawara nu lamun nyarita nyaeta sok sacangreud pagi sagorek pangke. Kalayan tiluanana ge nyaeta lalaki-lalaki jago-jago main po jago-jago silat nu lir lalaki langit lalanang jagat wargi. Pajenar teu deuk lila di Paguron Samarang. Saacan manehna mulang, manehanana mapatahan heula sarta nitipkeun sakali deui nyilas manah ka Jaka Santang Katut Banda. Ka Jaka Santang utamana mah nyaeta Saluyu jeung Wasiati Payahya. Anu saterusna mah pajenar mulang ka lemburna nyaeta Paguron Banjarsari. Kalayan dialantirkeun ku Jaka Santang Katut Cilik Permana ka Tungtung Lembur Samarang. Wargi anu mulia, sanggeus ngarasa yen pancen rada kandeg lantaran mah pajaya nu jadi hulu wuton pasungalan Paguron minggat ti Samarang ngabarengan Pawahidi jeung si Karun sabatur-batur. Katurug-turug pajenar oge salaku sesepuh nu bakal masihan kaputusan dina eta perkara geus nyahoeun duduk pasoalanan nu sabenerna. Atuh jorojoy bae dina hiji mangsa mah Jaka Santang teh bet hayang nyelang heula nganjang wargi. Nyatana ka kulawarga mamaajengan Haji Jarkasih di Pondok Pasantren Dawan anu ayana di wewengkon Bayongbong Baru. Anu satuluy nama Jaka Santang teh ngamaksudeg nepungan heula ka Nyilasmana. Lantaran cenah aya nu rek dibadamikeun
ngeunaan kahayang manehanana deuk nepungan ajengan jar kasih di dauan. Tapi teh nyilas manah teh teu aya di imahna. Geus teu bae meureun ceuk Jaka Santang teh nyilas manah teh paling oge keur ka kebon. Sanggeus boga pamikiran kitu mah leos bae Jaka Santang teh indit muru ka kebon. Sugan cenah manehanana keur aya di dinya. Bener wae wargi, ari breh teh aya bener nyilas manah teh di kebon. Nyilas manah teh memang aya di kebon tapi keur diuk padiduaan jeung banda. Tadi nama ku Jaka Santang teh deuk tulus bae disampeurkeun tuluy ngagabung ngobrol. Lantaran sangkaan manehanana teh tangtu maranehanana teh keur ngabadamikeun atawa nyawalakeun hiji pasualan anu aya patula patalina jeung pajaya atawa jeung Nyi Mursia indung terena nyilas mana. Tapi ngadada kuargi Jaka Santang teh ngarandegreg eureun heula. Lantaran kumanehna didenge-denge teh obrolan nyilas mana jeung banda keur nyaritakeun pasualan anu aya hubunganna jeung diri manehanana nyaeta Jaka Santang. Ku kituna terus bae manehna ngadedempes wagi. Lantaran kasurung kurasa panasaran pang-pang nama eta ngaran manehanana sering kasubat kasabit boh ku banda atawa ku nyilas mana. Punten nyilas banda nyarita ka nyilas mana. Bade aya naon deui Kang Banda? Nyilas mana nembalana wargi ku pananya deui. Bari panonna mah tetep tungkul nyaeta ngucel-ngucel tungtung kabayana ku leungeun katuhuna. Kieu las maksud Kang Banda teh Kang Banda bade nyarioskeun naon-naon nu kantos disaurkeun ku sepuh-sepuh Nyai utamina mah ku jenatna Payahya Nyi nyaeta kasauran Kakang Banda anu harita oge kapan kakuping ku nyilas teh sanes. Banda manehna ngajelaskeun pamaksudan deuk nyaritana teh kumaha ka nyilas mana. Sumuhun Kang Banda, dina perkawis naon eta kasauran pun bapa atapi pun biang teh Kang Banda? Nyilas mana nanyakeun deui. Lantaran manehna rada pohon naon nu dicaritakeun ku kolot-kolotna teh sabenerna. Dupi perkawis nama teu aya sanes perkawis urang duaan Nyi. Nyaeta perkawis Kang Banda sareng Nyi Elas kapungkur teh tuang rama kantos nyaurkeun malih mah kakuping panginten ku Nyai ge. Wirehna antawis Nyai sareng Kang Banda teh cenah upamitos pada sawawa parantos dewasa mah bade reg Banda nyaritana eureun heula wargi. Kumaha Kang Banda? Bade naon cenah saurupun bapa teh lasma asa hilap deui Kang? Mangga bae saurkeun deui Kang. Nyilas mana manehna ngarasa teu ingeteun kana naon-naon nu dicaritakeun ku kolot-kolotna. Kieu saur nama insyaallah saur tuang rama teh upami aya widi ti pangeran mah urang teh deuk dijodohkeun kitu manawi Nyilas
Banda ngebrehkeun naon-naon caritaan ti kolot-kolotna. Sumuhun Kang Banda. Eta mah panantali oge tos disaurkeun sakedik seueurna ku Akang Banda teh ka isim abdi. Kunaon maksana pang ditegaskeun deui diuwihan deui. Eta mah pan kuulas ke tos diwaleran. Kuulas ge muhun tos ka kuping. Namun eta perkawis teh Kang Banda panantacan kantos diwaler. Teu acan diwaler pan kuulas teh Kang Banda ki tangtos uningan sanes. Nyilas mana nembalanana dari anak keluargi. Namun kieu nyilas sok sanaos kitu. Ari sepuh-sepuh nyilas mah rupina teh tos paheut dina perkawis urang teh. Kitu tanyi Banda nguatan deui naon anu dicaritakeun ku kolot-kolotna nyilas mana. Duka teuing atuh Kang Banda. Ulas mah teu pati ngartos kana kasauran Kang Banda teh. Nyilas mana wargi bari di barung rada daruda nyaritana ka Banda. Reg duanana areun heula nyaritana. Masing-masing pada ngalumbar lamunana seolah-olah ngingetan deui caritaan kolot-kolotna dina mangsa-mangsa katukang. Tulila Banda ngamitian deui muka babaran lisan. Muhun nyilas sapertos nu tadi kapihatur ku Kang Banda. Wire hal ieu teh sanes malulu kahoyongna Kang Banda pribadi nyilas. Tapi oge aya sangkut pautna sareng maksana almarhum Paguru. Nyatana diebrehkeun deui sote ka Nyai Elas. Bilih nyelas nyangki jijeunan Kang Banda teh teu pisan-pisan jijeunan Kang Banda teh nyelas. Banda mertelakeun deui pamaksudanana wargi. Sumuhun leres aya kitu mah. Ku kitu teh maleres Kang Banda. Namun kapan kuulas oge teu acan disaluyuan harita teh sanes. Ku kituna elas teh teu acan tiasa disebatkeun tos kabeungkeut ku Kang Banda panginten. Nyilas mana nembalana kalawan nyaritakeun yen kahayang bapakna jeung Banda teh dina perkara ngajodohkeun dirina jeung Banda. Ku nyilas mana teh tacan pernah disatujuan. Sumuhun ari palobah dinyana mah sumuhun ari kitu namanyi. Tapi harita teh nyilas teu kantos nyebutkeun teu kersa atuh deui. Ku kituna asa piraku nyi upami nyilas ayeuna bade ngolesed mah asa piraku. Banda dumareuda oge ngungkit ka sang tukangna nu matak manehanana nyaritakeun deui eta pasualan ka jinisna wargi. Kang Banda, lepat atuh Kang Banda, lepat. Kacida lepatna upami Kang Banda nyarios kitu maka diri abdi. Margi elas mah teu rumaos nyanggem naon-naon Kang. Nyatana teu nampi elas mapanan. Nyatana lamun ulas tos disebutkeun ngolesed mah komo teu nampi elas teh. Margi Kang Banda upami eta nu disaurkeun ku Kang Banda sareng dimaksa ku Kang Banda teh leres. Nya eta yen elas teh ngolesed ikhlas bibilasan sapertosna nu nampi ka Kang Banda. Eta sami hartosna elas teh tos nampi ka Kang Banda upami nyebatkeun ngolesed mah. Anu salajengna elas teh tangtos lalaunan ninggalkeun ka Kang Banda. Nu upami elas kitu tangtos mata cilaka kasadayana Kang.
liur tarajeng oleh sed matak cilaka panan Kang Banda. Namun Kang Banda kapan ieu mah teu siga kitu Kang Banda abdi mah. Nyilas mana ngajelaskeun panjang lebar. Bari dumaruda mah tetep ngabarengan. Manehna mertelakeun jungjang karuatna eta pasoalan dirina jeung Banda anu seolah-olah geus disaluyuan ku kolot-kolotna. Hartina wargi nyilas manah teh nangkis caritaan Banda. Yen manehanana teu kagolongkeun geus lancalinci luncat mulan udar tina tali gadang. Tegesna manehanana teu pernah jalil janji udar subaya lantaran can pernah nyaluyuan kana kahayangna Banda jeung kolot-kolotna. Teu nyilas punten kupingkeun. Namun almarhum Pak Guru Yahya teh kapan tos paheut sareng Kang Banda teh. Banda satekah pola negeskeun deui pamaksudanana ti kolotna nyilas mana. Duka atuh Kang. Elas mah teu terang. Namun elas mah saja tumut kana kapalaina Abah anu parantos diwasiatkeun ka Kang Santang Kang Banda. Abah teh kapanan sateu acana pupus teh kantos masihan wasiat ka anjeunna. Yen elas teh kedah diaping di jaring sasat nu ku Kang Santang Kang. Mugia Kang Banda teh ngartos kana kaayaanna nyilas mana. Kana kaayaan Nyai. Nyilas mana keukeuh kana pamadeganana anu didodol ku wasiat menjadi bapakna ka Jaka Santang. Sumuhun nyilas kilan kitu ari maksudna Pak Guru teh mung mawasiatkeun supados diaping di jaring wungkul ku Kang Santang yanten kalintang bentenna tangtosna oge benten pisan sareng nutos dipaheutkeun ku sepuhna Nyai jeung Kang Banda mah benten pisan kitu nyelas kitu tah. Banda ngajelaskeun yen wasiat ka Jaka Santang mah ngan sakadar pesen sedengkeun ngaping jeung ngajaring ka nyelas mana. Sakadar pesen sangkan ngaping jeung ngajaring ka nyelas mana wargi. Ngaping tegesna ngagendeng nyaeta ngagegendeng nyilas mana ka mamana sarta teu dijauhan ku Jaka Santang. Bari diasuh lir ibarat budak kudu diaping jeung dibimbing ku kolot-kolotna. Sedengkeun ari ngajaring nyaeta supaya Jaka Santang ngajaga diri nyilas mana sangkan luput tina pibahayaeun oge tina pibah lain. Jadi hartina Jaka Santang teh jadi hiji panjaga, pangrasa, pambimbing jeung pangriksa pikeun nyilas mana. Sedengkeun ari caritaan kolotna nyilas mana ka Banda mah jigana leuwih ti kitu wargi. Dina harti meureun nyilas mana jeung Banda teh ku kolot-kolotna deuk dijodohkeun. Hal eta teh mungkin bae lantaran ari Banda teh nyaeta murid ka hiji payahya. Ngaran-ngaran ka murid ka hiji. Kanyaah jeung kadeudeut teh pasti onjoy ti murid sejena. Dina ngaragragkeun kanyaah jeung kadeudeuhna teh tangtu leuwih jeung beda lamun dibandingkeun jeung ka murid anu sejena. Kang Banda nyilas mana neruskeun deui caritaana. Kanggo ngawujudkeun wasiat anjeunna teh Kang, teu aya deui kanggo elas mah jalana iwal Nyai teh kedah manutan ka Kang Santang kitu Kang. Nyilas mana negeskeun sarta nguatkeun deui perkara wasiat bapana. Nyilas mah lepat atuh nyi upami kitu mah. Lepat ngahartoskeun anak sareng ongkoh deui las. Pangna Pak Guru ngawasiatkeun kitu ka Kang Santang teh mung kaleresan bae merenyi. Pedah teu aya di jalmi nu sanesna kudu ka saha jalana atawa jalmana
namun nutos disaurkeun Kakang Banda mah eta teh tantosna hiji cariosan anu parantos diemutkeun kalawan asa ku Tuang Rama. Tisa teu acana ti tebih-tebihna ongkol wujud hartosna oge nyelas eta teh tos benten pisan. Upami ka Kang Santang mah diwasiat supados ngajari, namun apan anu kantos disaurkeun Kakang Banda ku Payahya mah yen nyawa sareng Kang Banda kedah ngadahu. Sareng Kang Banda tegasna engke lamun geus sawawa nyaeta malihna kanggo salamina. Kapan kunyilas oge tos kauning pangintennya Banda manehna bari tetep dumareuda nyambungan deui caritaan ti kolot-kolotna kalawan ku manehna dikuatkeun ku pamadeganana. Leres Kang aya kitu nama Kang Banda. Mugi bae ti janten rengatnya penggali rengat mana Kang Banda. Hate elas teh tos tos dieusi atuh Kang. Nyilas mana bari manehna satengah ngarasakeunna bari jeung dumareuda oge lantaran sasatna siga anu disesedek ku caritaan Banda. Gusti jelas nah teu tiasa kitu digentosan ku Kang Banda atuh nyelas Nyai tetiasa kitu digentosan ku Kang Banda anu siap nalingakeun Nyai beurang peuting ngagende ngajari ngapi mikanya mika dede tiasa panginten ku Kang Banda digentosan Nyai. Gusti Banda aya nama nyaritana semu-semu ngarahuh eungap naker wani. Kang Banda mugi hati janten berduka kalayan teu rengatnya penggali sanes elas bari ikhlas bibilasan nganyarikeun ka Kang Banda sanes ampun paralun Kang Banda sanes kitu maksud abdi mah. Nyilas mana manehna tetep marojengja lantaran dinten teu gesok sanajan manehna teu neundeun hate kadua leutik meureun ti ditu nama Kang Banda teh tapi ari karunya nama Kakang Banda nate ku manehna oge geus kajudi geus karasaeun yen manehna karunya ka Banda jeung sasatna Banda teh salaku murid ka hiji Payahya ka manehna teh kacida mika deudeuh mika nyaahna sasatna mah teu beda ti Jaka Santang tibada teh oge Banda teh sok ngaping jeung ngajaring ka manehanana ti keur leutik keneh wargi. Nyilas mah harianeun Nyai harianeun Kakang Banda teh. Gusti Banda wargi bener-bener penggas harepan manehna teh. Wargi anu mulia kocap Jaka Santang nu keur nyerangkeun bari ngadedengekeun caritaan eta nonoman nuluaan nyaeta Banda jeung Nyilas mana. Hatena jadi ngarakacak oge kasuat kasit ku caritaan eta dua nonoman. Cilaka kaya kieu. Cilaka cika. Rumit geuning kaayaan teh. Tapi kuatir teuing Kakang Banda. Tapi nyela. Jaka Santang nu harita keur ngadedengekeun bari ngadedempes. Lain deui tagiwurna hatena. Ras ka Banda karunya, tapi ras deui ka Nyilas manah berat. Antuk naleos bae Jaka Santang indit ngatayap tidinya langsung muruka pangrerebana nyampat teh Mang Medi jeung Sidik Permana geus talibra. Anu satuluy nama Jaka Santang teh hek bae ngalong tina jandela pangrerebana. Bari hatena mah kacida sabilna. Rasa karunya jeung rasa kadodo silih dedetkeun dina dirina. Nu mata pikeun Jaka Santang nepi ka lungleng ditapuk ku kabingung. Bingung nu teu manggih tungtung susah manah nu taya sudana anu lain memeusan wargi.
Sanggeus katempoeun ku Jaka Santang tina jendela. Yen banda teges balik ngalalar di jalan bari ngeluk tungkul ngemuk kabingung atawa kasusah meureun. Lantaran sasatna asih kanyilas manah teh henteu atawa tacan menang jawaban nu pasti kalawan nyugmakeun oge teu narima hiji alasan nu matak ngartieun manehanana. Lamun nyilas manah teu sapuk kana kahayang manehna teh kira-kira meureun ceuk banda mah naon kasang tukangna nu pangkuat-kuatna salian ti alasan ngaping ngajaring nu kudu dilaksanakeun ku Jaka Santang kahadirina nyilas manah. Wargi atuh Jaka Santang oge nempo babaturana kitu teh hatena mah ngarakacak sedih karunya ka banda nu memang sobat dalitna. Nu sasarta sarua pada-pada keur bajuan ngarengsekeun pasoalan kulawarga nyilas manah. Ukituna manehna jorojoy bae aya paniatan yen manehna kudu ngadenge oge ti nyilas manah. Kumaha sabenerna pamadegan nyilas manah nu sabenerna? Lantaran manehna can nempo hiji kayakinan yen banda teh geus bener-bener ditampik ku dirina nyilas manah. Sanggeus kitu mah teu talangke deui Jaka Santang ge geuwat indit seja neangan nyilas manah. Anu pamaksudan mah nu tadi teh ngeunaan pamaksudana nu deuk nyelang heula kadawuan deuk ditepikeun ka nyilas manah sejak pamitan. Bari sakalian Jaka Santang hayang nyaho leuwih jauh dina pasoalan banda jeung nyilas manah. Oge nyilas manah jeung dirina kumaha kuduna sikep manehanana. Di teangan teh wargi tetela nyilas manah masih aya di kebon bari tungkul bae sumegruk ceurik. Anu sanggeus kitu mah derek-dek bae nyilas manah ngadongengkeun kasang tukangna nu matak manehanana ceurik nyegruk. Nyaeta nyaritakeun deui dina pasoalan banda jeung dirina sarta teu kaliwat dicaritakeun oge caritaan kolot-kolotna bareto ka banda jeung dirina. Kalawan alasan-alasan dicaritakeun ku banda nu matak manehna nanyakeun deui pesen kolot-kolotna nyilas manah bareto. Anu saterusna mah nyilas manah oge negeskeun yen cenah hatena teh geus dieusi ku jalma sejen salian banda. Anu sanggeus ditanyakeun saha-sahana ku Jaka Santang manehna api-api teh nyaho bae padahal manehna ngareunge ti luareun kebon. Ku nyilas manah dijawaban yen hate dirina nyaeta nyilas manah teh geus dieusi ku hiji jaka teurah cipancar anu ngaranna Jaka Santang nyaeta diri manehanana. Aduh nu abot atuh ari kitu mah deudeuh teuing jungjunan dosa atuh engkang teh upami bade ikhlas bibilasan luas nyeuhkeun ka deudeuh nu geus maneh moal nu engkang teh moal nyisihkeun tatali asih anu parantos dipatri dina sanubari urang bae nu mangga bageur geura tampi hate engkang teh ngan diancokeun pikeun salira nyai. Jaka Santang ngebrehkeun sikepna dina mitosna nyilas manah. Atuh nyilas manah teh segruk deui ceurik wargi. Ceurik nyegruk lain sabab nalangsa, tapi ceurik nu ngebrehkeun hiji kasugemaan hate. Lain kajurung ku ati sedih nu marojengja. Lantaran cenah geus kajudi mangsa nu bakal kasorang, nu bakal datang, nu kacipta pi endaheunana pikeun maranehanana. Lir ibarat mangsa melotekna panon poe nyingkahan atau nyinglarkeun ciibun dina mangsa isuk-isuk. Wargi tapi nalingakeun sapopoena kalakuan atau kehidupan banda sobatna Jaka Santang. Betaya pisan kaberagan numpi bae di imahna tara ieu kaluar-luar. Nu hal ieu teh pikeun Jaka Santang mah nambah patekadanana nyaeta deuk nyelang heula ka pondok pasantren Dauan nyaeta pondok pasantren Kagungan Ajengan Zarkasi.
Kukituna wargi dina hiji poe kencling bae jaka santang indit lumaku kadawuan kalawan dibarengan ku Mang Medi Katut Sidik Permana oge digendeng kedua sasatuan nu satia satuhu kadunungan nyaeta si Ruyuk nu geleber ngabalosat di luhureun tangkal-tangkal nu pating jelegjeg sarta si Pecut nyaeta ingon-ingon bogana Sidik Permana anu ngiclik di tukangan dulunganana. Laju lumangku nyelang pangumbaraan ka pondok pasantren Dawan di wewengkon Bayombong Garut sejak silaturahmi jeung kulawarga agung Kiai Haji Zarkasi guruna nyaeta guruna di pasantren Dawan wargi. Para wargi anu mulia kalih bagja rupina bagian nuka 50 carios jaka santang cekap duwi kadieu heula. Hatur nuhun kana samudaya perhatosanana, hapunten kana sagala rupi kahilapan salangka kiranganana. Simkuring kana Sepsoni di Cahaya Ilmu. Dongeng Sunda.com sejak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.